Alah batan boga duit sia nawar cau. Panek dipentak ku aing sadot kan ini na enek dibeli. Aing ngagawean aing kitu. Ini aing naon atuh nyata ka sawah. Biasa emang ngagolontor pan tuh. Barudak senarian wayah kieu mingkat eueuh nu nyamper aing karasel ya di sorangan. Jeung guna gawe nya aing naon atuh nyata ka sawah ieu teh mah pan gede geus gede ieu ya tah. Tukang tempogah ditu mah. Duh wayah kieu teh sok meuni mata waas di lembur urang ya. Duh aing mah mun ninggalkeun ka panyabaan teh minungsan teh indahna pisan lembur urang ya. Buat ada kasawan ya sekawi belah mana dot? Biasana ge belah dieu tah sawah si Kowi mah. Wi. Sudah siapa eta mah harewosan sadot dan ngagorobok atuh. Wah aing keur peres genggorong cin euy. Iya kaos aing ya. Wi. Wi. Ah, kitu sia teh kehen ngagoroan mah. Lain teu bisa peures genggorongna cin. Dah, coba alasan. Biasa kieu teh ngagolontor kieu nang kumaha nga. Nu urang teh rek ngagawean pisan ieu teh. Tah, balarudak Yo di dieu. Kahet aing di dieu sia gorokan wae. Gandeng situ. Nah, sek naraon ke dari atuh. Pan urang nenengan mana sia teh? Dari mana keur naon di dieu? Tah keur nyanyian ieu sawah ieu urang. Lain siapa nih teh kabel dedelan apa nih atuh tingali sia teh ngagolontor kieu cai. Nyaho tuh dan ini aing loba pisan panita ya teh. Kurang gorawak kitu we sugan ka mana? Teh urang terek balik teh teh. Tapi urang keur nempo ieu ya. Alam wisat indah pisan ge di dieu. Kadang ngalamun teh ulah tarik teuing geus ngajungkel. We, isukan mawang ngurak di dieu nya sarobal yang blut ya di dieu ya. Wah, emang nguruk mah. Lah, si Kowi wae mah daekeun atuh cin di ngalangurak mah. Ya tuh duh sawah nu mang adman ngeunaheun kieu euy. Wi, apa nih hanca ngarambet nu nini maneh nah dititah di neuleuh ka maneh tuh kunaon cenah? Atuh nyaon ini aing juga nu geus ti geladag. Apal sawah mah tenan naon hayu we di duluan ku urang. Ngahaja wi eta teh meh maneh aya gawe. Nyaho nya dot gabeg insuna kedul nya dot. Nya heueuh mata kitu oge. Hanjaka boga aing ka dieu hanjaka bisa anjeun nyaok ieu mah mending SD mah. Dah, sia wae da kan kena molor sia mah. Ah, sia eta boga cau alaeun tah euy duh. Dijual mah. Alah batan boga duit sia nawar cau. Panek dipentak ku aing sadot kan ini na enek dibeli. Ganti nanyakeun dijual sugan dibeli kumaha teh.
Pan aing nanya kena dijual jeung henteu na teh mun mau dijual gitu tah ku aing dipentakeun ini maneh gitu maksud urang teh. Careham teh padungaran nah ngomong teh. Biasana ge kitu tuh si Mocin mah. Atuh samemeh kumaneh ku urang heula cin lah. Geus 6 lah wang kasaung gitu ka ditu tuh Mang Daduk yep. Duh yuk, Wi. Ini mana ek melak non ya hancang maculnya ya, nyondap ya. Nyawa itu ini urang. Nanyakeun ka urang cen. Tanyakeun apa ini urang apa? Pan maneh incuna bisa we apa atuh gitu. Da aing mah teh ngagawean teh. Cai mengagolan dari kieu nah kumaha nih aing ngagawean aing kieu teh. Bakat ku kedua maneh mah matak ngini maneh ngagawean teh. Lah atuh sia arah teuing itu sepi di sawah ayeuna mah. Ember cul siuk cul nah kumaha ini urang teh. Maya tadi papanggil majo tuh. Gua acan urang teh can panggil da urang mah. Naon kitu Wi? Isukan itah baba di itu nu di gunung maya daek teh cin. Belah mana sih kan kebun kopi atau mana? Eta nu di gunung teh teh. Eta apa? Tuh nu di gunung nu di mana sih teh da pakaian lega sih teh. Anu dekat kebun urang meureunnan wi eta lain. Oh ya Agus ya sadut. Apaan heueuh meureunnan anu di kebun mah deket kebun ini indung urang. Heuh nu eta dut nah geuning apal maneh. Itu dah sama di gunung pan lega kebun maju teh gunung di belah mana tuh. Nu eta sapal urang mah nu deket indung urang kebunna. Mang Ajo nitah gawe ya teh isukan teh. Ini urang nitah mau anpin tadi ya. Aing sok balaring santin. Lah pokona mati sia teh mana nu aya duitan gawean ayeuna mah. Maya duitan mah nan Mang Ajo cin ngan tapi urang sok madang di ini nih urang ini bararingung kieu cin. Oh geus burit we atuh ngakutan bini mah balik gawe ti Mang Ajo sia teh. Ih nah sia sok lieur pisan mah nya ini aing nyeta tandurna tengah peutingnya. Kapan isukan ge aya deui atuh meureunnan sia teh. Ayeuna akutan heula binihna sore teh isukan ini maneh tinggal ieu tinggal tandur. Kan apa meureun atuh cin Mang Ajo gawena minggu-minggu pasti lila. Lah eta mah kumaha pemikiran maneh we atuh Wi. Amun maneh moal bisa meureun urang jeung si sadut heula meureunnan ngagaweanana. Duh berat geus kieu kumaha teh. Tah namong balik hieup naik ka mana deui teh. Aing keur bingung cin mikiran gawe di Mang Ajo isukan. Nah bingung nahan atuh sia. Heueuh maneh teh wi ai gawe tinggal gawe mun moal urang paling jeung si Mocin duaan. Urang gawe we lah eta isukan minggu nu aya duitan cin di Mang Ajo. Wong pugulkeun nya ka Mang Ajo kayak mana ayeuna. Oh hieup sabade wong minta lauk. Bukan tadi ngabedahkeun cenah Lin. Tadi kamari ngabedahkeun teh. Kamari cenah. Oh hieup lah.
Beak meron kamari ngabedahkeun mah. Busukan we itu ngagehan. Yep.